Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga, ditinggalikeun ka neraka. Bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka, ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi, korenganan sarwiti ambalaya di neraka awewe malulu Gusti Allah nu aldi. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha, simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Duh, ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan. Neuk teh cari kumaha ceuk Kangjeng Nabi. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha. Belah dia aya awewe deui digantung letahna. Sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana. Deuk teu kumaha cerikna. Wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha. Aya awewe anu digantung di talian di bagudet, sukuna datang ka susunat, leungeunna datang ka embun-embunanana. Wal malaikatu yadribuna rasaha, sementara malaikat neunggelan sirahna di maqami aminan nar, maka pentungan tina seuneu. Deuk kumaha teh ceurikna Ali. Wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar. Aya awewe deui aneh, ari beungeut na ieu beungeut babi, aya awakna awak himar. Deuk kumaha teh carikna. Terakhir wa ra'aitu imratan ala suratil kalbi, awewe rupana kos anjing bae, kos anjing. Kumaha teh carikna Ali. Taqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung, kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul, ma amaluna, dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bisyariha